Bismillahirrahmanirrahim. Itulah di urang aya ria kumaha carana, aya ujub kumaha carana, aya hubud dunya kumaha, aya hubur riasah kumaha. Lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese. Sebab kumaha? Sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang, praktekna mah hese. Waalaikumsalam. Enak. Ya alhamdulillah. Ya, mamang usaha, kuari geus kapanggih usahana, kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka mana nya. Nah, ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh. Ikhlas mah teh kudu ngomong ikhlas. Orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan. Penyakit di bae kan. Ngabae aing engke ku batur di aku, fakir miskin ngaraku, segala yatim ngaraku, boh aing ge nu dermawan. Penyakit di bae kan. Tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing. Iyalah mursyid ngaran. Dipaksa asup tariqah, tak wirid. Naik, tak, naik. Kuari mah tariqah teh lalagaan, kuari teu meunang disentak ku guru Haji marah bae. Atuh tariqah si kos kitu, dilepas ku guru ge. Sabar atuh sia. Teu meunang dipentak ku guru Haji bae ka guru suudzon, teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae. Teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir. Geus hese. Kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese. Hese. Lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun. Sebab bakal jadi musuh bahaya. Toriko bakal tekar ti kunyana. Lain zikir mah gampang. Bere zikir, sabaraha ieu? 160. Tah saeutik amat tuh, nafsu kan. 165. Saeutik amat sakena. Kula mah 500 ge siap sakena teh. Geus hawa nafsu. Penting sabaraha? Lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500. Lah kecil sakena. Oh 1000 2000 kula mah siap sakena. Wah, nafsu mah bisa bae. Geus bodo sia tuh. Di luar aturan. Aturan. Oh norek. Engke da ka dituna. Beuh. Jelema teh norekat mah kitu teh jar aing. Aing cara aing norekat beuh aing bisa hibar segala. Jadi geus leuleui yang ngomongna ge. Leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh. Jeung jelema engke na teu wauh. Tuh kudu beda sebab urang mah kan norekat. Nyana mah kan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas. Ikhlas tidak ngomong-ngomong. Tolol. Tah kan gitu. Jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing manorekat. Asal henteu dihormat, aing ahli thariqah. Thariqah. Atuh sia ngahormat ka aing, pan aing mah ahli thariqah. Teu terbimbing mah kos kitu. Mentak jelema endek hayang norekat. Sakali, dua kali, can meujeuhna. Sebab naon? Gaya jeung lagana encan manjing. Bahaya ieu mah dibere thariqat. Mentak khusus cenah mah. Merekna kanu geus siap. Assalamualaikum misalna kiai yang belajar ibadah we cenah kuari mah kulah ieu penting mah boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeun ieu ceuk. Aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat-tarekat. Bener. Kumaha lamun pamajikan mamang ngaju ninggalkeun mamang? Ih kaula tuh kiai. Kok tarekat sih ka pamajikan. Eta kan dicoba ku urang. Guru tarekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal. Warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Cenah kula hayang norekat. Bagawe naon? Kula magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri aya 100. Siap-siap ya norekat. Siap. Sia lamun norekat santri areueuh. Pakalna. Sebab teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun teh. Ieu tumbung, berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat tadengit. Larek ngarekat kiai. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai, lamun kuari ge ambruk ieu. Kuana mah geus disakamariankeun bae teh kan. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kuwi can boga imah. Can boga imah. Kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit. Kula teu laku-laku kiai. Can kawin datang ka kuari teu laku kuari. Perusahaan sia naon? Teu usaha kalau sebatang kara.
saya bener nek hakikat bener saya lain nek hakikat dia pelampiasan sama kos gitu terjadi norekat mah ilmuna secara syariat geus aya jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh ji syariat mah nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae sanajan anak pemajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pemajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi ulut pemajikanna beda persepsi kajeun kukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh mencomok kajeun asal ulah ku Allah andai kata ya dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aing ge kabeulem ridho mun ku Allah beres wah sia beneran atuh beneran beres mantak moal sieun ti penting ge ti penting zikir jam 1 jam 2 daga aya nu paeh teh pocong aing teh sieun ka sia pocong paling muringkak bulu doang teh sieun aing mah hayang ge ka Allah sia kudu ngaganggu ka aing ayo sia ganggu aing mah moal sieun ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun pun teh anake mohon maaf sareng sieun atuh lamun urang kadelesian ku teh anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kontesian sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya kasihan hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang ngahareup salam assalamualaikum ya wali Allah leos kedatang monyet assalamualaikum ya wali Allah datang gajah tulalena kayak gituan assalamualaikum ya wali Allah datang mau assalamualaikum geus kabeh ngaku kabeh tatangkalan teh harirup maraca salam assalamualaikum ya wali Allah assalamualaikum ya wali Allah tah geus dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu dibere dedeleuan nu lain dedeleuan ieu mala ainun ra'at wala udunun samiat masyaallah di dunia keneh geus dibere model kos kitu geus dibere ku Gusti Allah kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon sebab anjeun geus bebeakan ibadah ka aing kos kitulah carita waliullah sakadar wali aya wali di urang geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura ingat-ingat pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tabarwa wagi papaksa
urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah, inget teh ka dunia malulu, inget ka perusahaan urang mah, inget ka sawah, inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh eta bae inget teh. Ieu mah geserkeun inget ka Allah hiji, Allah dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak kurang mah ieu awak zahir nganana pae dikubur, ternyata horenganan aya batin, di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah naksaban dimangan aya 5, naksaban di awak qadiriyah mah aya 7, tergantung kumaha nu ngabagina. Berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunyana paksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat, ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana, mulai makom ieu naik makom blak aya di dinya. Oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siribuna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho malaikat teh nyaho nya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat diamban sengit amat sengit barang ngamban ka dieu bau sengit ambeul ka balik ieu zikir. Nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari mi zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang, disesuaikan jeung perintah guru. Allah kamana arah Allah. Tidinya mulai zikir nafas faqad diri sya'na bidkhalin nafas. Sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup babil khurujin bil aqdas, ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama buda bihakin, kedua lamak sudah bihakin, tilu lamat luba bihakin, opat dan lain-lain sebagainya. Teu meunang urang kuaring natur sorangan aya waktu-waktu mulai kidinya geus lain deui, perasaan dirina geus lain deui, salat geus lain deui, sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui, zahir mah zahir, batin mah batin bae geus aya di alam nu eta. Iyalah dalil zikir khafi. Nurutkeun cek di dieu mah teu meunang gandeng-gandeng zikir teh. Paling sedengan kosdan, sedang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Teu meunang gandeng. Nah, ayeuna gandeng engke di zikir jahar. Dalil lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar datang ka zikir khafi, dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dekusul ilallah hayang menyerupai malaikat. Mantak cak di dieuna bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin, ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapaksakeun tikeun digunakeun aing begitu hudang geus lain ka Allah, begitu hudang langsung tek iya jadi di tempat HSK deh. Betul iya entar ya oke ya karena kurang HS barang di dulu waduh geus opat panggilan secara keur HSK nya geus dipanggil goblok teu begon teu tolol teu waduh sakadege oh iya encan mandi iya betul ayo ya sip oke deal kan kakarak turun di tempat sare dekat cai guys ya
Ya. Oh iya bagus. Oke. Tunggu ya, saya mandi dulu. Encan mandi nih 3 kali panggilan. Dasar juri gabay. Ulah kasinggung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV. Teu pernah pepegatan kana mah jeung geus kitu geus udang hees geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti. Kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi jeung salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisana ngan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nyana horeng urang mah can ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salaki jadi kieu cenah ieu was salaki awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cak majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya. Atuh kudu da lain gitu. Kak ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cak majikanna. Loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari. Sial dasar. Mawas diri burungna. Ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan ana sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memeh sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran ana dunia. Ketika ahli Allah udang sare keur sare nage emang ka Allah, udang sare nage ka Allah. Nu batak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal hees tabae nya nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah hees tabae ge leuwih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana hees bae waliman hees ge leuwih bagus itu tamaca Kangjeng Nabi naumul alim khairun. Jadi kok aja nyarita dari Kangjeng Nabi tenti Allah. Sebab lawan memeh esa guys Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat, pernapas sarakaat sabaraha jam nya hees sabaraha napas eta jadi rakaat. Ye, bantek nya mah makin kebal heesna. Babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hambana nu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah potena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya
jasad malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamal ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah aya anu salat bae aya nu sujud bae aya nu ruku bae nu tasbih bae zikir bae eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge innalladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridona la yastakbiruna teu sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya mah diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah wa yusabbihun nahnya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah aya ngarasula malaikat yusabbihun walahu yasjudun teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk dengan bil khudu wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong mentak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah awalna maka kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah atuh palahu al jannah kangjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga haju umat nage ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga ai umirtu bisujud di Adam ai mah tita sujud ka kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka ulah sambatkeun dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka aing urang cikupa urang braraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing hayo cak aing sia de teh kiai teh nyaho eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah eta mah cenah pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat kerajaan eta mah kos kitu acak-acak geus ku aing eta mah ki haji heuh boro-boro ki haji kiai ku aing beak wae gas pokona atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis di Sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis iwal teh di Cilongok masyaallah istimewa ya Allah ya Rabbi nah nu mantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong selama aya kasombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali boh pan aing mah gagah moal jadi wali boh pan aing mah pinter moal jadi wali boh pan aing mah kasep moal jadi wali boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lag-lag ku sia boh moal jadi wali kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna urang jadi pejabat tawadu dina jabat urang jadi kiai tawadu dina kakiaian urang jadi pedagang tawadu dina dagang deureuss tama ilmuan hartaan gagah ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulang cangkeng diceuli goblok aya kuring jelemana siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah pajar namanya apa bae aduh tadi sebutkan ge ngaranna la yastakbiru nomor 1 nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihuna
sucikan Gusti Allah malayaliku bersihkan lain sekedar subhanallah 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 tapi bersihkan sebab kabeh kalau moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuaca nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laop ulah cuaca selama orang nyuat berarti orang tengah bersihkan ka Gusti Allah orang nyawat ini teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh budak gelis damangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah da kumaha coba ieu kabeh genang Allah saha nu nyeun kungkang wal aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kica-kica segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aja da kumaha coba urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihuna lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat tage pohara jasa barang menta horenganan di Hawaii sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyaranung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk Gusti khaliq hayang ganjaran teu hayang teu hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayag ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba nayana Kangjeng Nabi bahasa abdi berarti jelema ai jelema mah berarti jasad jeung rohna diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Jibril bawakeun burak aya di dinya ceklah Kangjeng Nabi set ke masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep di masjidil haram naik ka sidratil muntaha sakicep mukalamana jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna
wa yusabbihuna wa lahu yasjud. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat naros ka malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, huwa min ummatik. Eta teh umat anjeun. Saha? Uwais Al-Qurni. Nuju naon di dinya? Nuju istirahat. Ya Karim, istirahat di bawah aras. Teu kira-kira kapan? Kipudoli istirahat di Cikupa. Ya nama. Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garang? Naon garang-garangna? Nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa? Naon? Atuh eta sia sok ka dieu jadi aho aing teh nyaho acan loh curug ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya Karim masyaallah ya ada hadapan aras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu. Eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu neuk kalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan lu bisa mawa di Lampung teh ayeuna kita pareureum kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna sia berangkat ka itu ka Merak lempang sorangan kayu. Masya Allah Karim lamun urang bisa kos kitu misalnya aja pengen bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu moke toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna. Lamun eta Syekh Mansuruddin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam keluar di Sibulakan masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat ti negara ka mana ka negara wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab nah teu beragama-agama anu hati jelema-jelema anu dibere kitab yana Yahudi jeung Nasrani masyaallah Karim ieu nu hese urang deuk mencapai hakikat teh kan kudu perang lamun ieu jaritakeun qatilul ladzina la yu'minuna perang di medan laga jeung kafir jeung Yahudi jeung Nasrani dua mun teu urang nu eleh nyana nu eleh selesai babari teh mah aya masana masa peperangan sanajan relay sabaraha puluh tahun tapi masa urang mah pasti bae aya waktuna Palestina geus sabaraha puluh tahun perang tetapi kapan waktu perang nama si eta mah sakitu bae. Nah, kuari qatilul ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir. Perangan kafir-kafir Yahudi jeung Yahudi aya waktuna. Nu hese ge ieu merangan kahayang, merangan nafsu. Yang mencapai tahap hakikat di samping kudu boga guru syariatna heula nu rapi menuju ke Allah hayang usul melalui thariqah guru nage teu sambarangan guru thariqah anu ayeuna mata atuh masyaallah Karim ieu mah keur carita masa si guru thariqah masih keneh kudu make mahar sagala sia geus beat ku nya sapi hijinya kok thariqah sih urusanna jeung sapi mun eueuh sapi kumaha cenah ya kebo dua mun eueuh kebo emas mun emas lah duit bae tuh hese-hese yang naon tuh mama
Mursid yang beli mobil. Urusan ada mursid teh beli mobil tak jauh. Kudu bener lain urusan kaya jeung miskin tapi lurus ke Allah. Teangan anu bisa memantau karena kalakuan murid salah jeung teu salahna, mundur jeung majuna eta garana guru mursyid. Untuk mencapai hakikat lalaunan dan hayu berarti kan aya titik-titik nu keur diperjuangkeun. Tahap awal ieu nu kudu diperjuangkeun teh. Nah, lamun urang jaritakeun berjuang perang ngalawan nafsu, urang makan kuari hese ieu nafsu mana nu ku urang deuk diperangan, nya teh nyaho lebah. Berarti kan kudu aya anu nganyahokeun nafsu nu ieu, nafsul lawamah. Nafsul lawamah teh aya sabaraha? Nafsul lawamah teh aya 9. Perjuangkeun hiji-hiji. Al-laum, al-hawa, al-makruh, al-ujub, al-ghibah, itu al-kidbu. Nah, perangan eta sok sia hiji heula. Hiji ulah cuad Jawa delanan perangan eta. Salila sia nyuad nyawat berarti sia moal wusul ilallah sebab pada hakikat nama kabeh dia nang Allah. Ketika sia nyawad ka hiji perkara pan eta teh bertentangan jeung hakikat sia dek menuju hakikat ulah nyawad. Sok urang mampan cuad jawad bae ka jelema teh. Sebenarnya eta geulis-geulis teh mun dibere jangkung mah aduh misalna. Geus moal jadi wali teh jelema kos kitu. Moal masih nyawadkeun we cak Allah ji anu aing nangin aing kunaon dicawad ku sia goblok da budak. Nah, urang sebenarnya geulis da budak da. Ya Allah ya Rabbi. Ngan hanjakal rada gendut teuing da budak. Waduh lamun dibere semampai geus teh mah. Aduh geus. Pokona mah bintang kejora bae teh aduh. Ya Allah, ngan hanjakal tuh budak rada gendut teuing. Tah eta ngaranna nyawad tah kos kitu tah. Moal jadi wali tah. Datang ka ira ge kajen teh ngabudak ge zikir moal. Sebab cawadan ka jelema. Komo lamun geus jadi watak mah cawadan bae naon bae dicawad bae aya jelema teh. Boga watak teh nyawad bae. Geus tah mah moal boro-boro jadi wali tah mah. Boro-boro jadi wali jadi tatangga nu bener ge moal tah mah kos kitu mah. Jadi boga titik-titik nu deuk diperjuangkeun aya guruna. Ieu bae heula tah perjuangkeun ku sia tah. Eta. Ayo ke kenyawan kan perkembangan anak. Oh. Engke kanyahoan naik ieu nafsu ieu naik nafsu tah aya anu mantau kadeuleu leumpangna geus lain diukna geus lain sagalana geus lain berarti aya tahapan-tahapanna torekat teh lain zikirna zikir mah gampang deuk dikencengkeun deuk dilalaunkeun babari ieu mah dipasalahkeun zikir bae ge cak ieu la ilaha illallah cak ieu la ilaha illallah teka tama kos gitu nggak masalahkeun maca tama kos gitu mah jauh keneh ka Gusti Allah ulah dimasalahkeun mending tanyakeun aslina zikir kumaha sih jaya aturanana apa dina thariqah teh ulah dipertahankeun la ilaha illallah alamun la ilaha illallah salah tah cak alfiyah lain jurusan alfiyah ieu mah ka ieu mah jurusan maca mah alfiyah ieu mah lain jurusan alfiyah ka kakak mah kumaha sih nu mantak aya jelema gagah jasa ngajina neuk asup torekat ngadalil di hareupeun guru oh mending ka ditu bae neangan guru nu saja lain urusan dalil ieu mah urusan deuk nundukkeun ruh lain urusan dalil mah teh di alfiahan di soropan di mantekan tah mah kos kitu mah pangud kos kitu ieu mah deuk nundukkeun ruh. Geus teu kudu dibaca ayatna, geus teu kudu dibaca hadisna, jarago maca hadis jeung ayatna. Urang ngarekeun ki puloli di luhur tilu panggung atuh. Saudara. Tungtung nama amplop kene. Nah. Ieu permasalahan roh. Lain masalah la ilaha illallah. Teka taman kos kitu. Ngaji deui lain masalah maca engke di ayatan lain masalah ayat mantap kula dioper-oper aya hiji kiai datang ke Habib Lutfi sono aja ke Ki Uci ke Habib Lutfi datang ka kula sapetingna balik kayak datang deui ka dieu kunaon aju macakeun kiai kumaha cenah ayat ieu pertalian jeung thariqah kunaon oh paingan ku Habib Lutfi dioper ka aing
orang iya jelema ngadalil balik sia ka ditu balik deui ka Habib Lutfi ka ditu balik deui ka Habib Lutfi teh Habib Lutfi titah ka dede caknya aing kos bola bae atuh sia ngadalil mah tak wari dengekeun ngaji tah ieu ayatna ieu hadisna bedek dipanjangkeun udah eta karak dalil ai deuk ka torekat mah ulah ngadalil sami'na wa ata'na nyangakeun sadaya-daya abdi mah bener sia sumuhun tuh sapuan tuh dari waduh kiai tak karak ditanyapan geus waduh tampiling saku aing atuh lain kitu tarekat zikir mah ambalaya babari la ilaha illallah pan kenceng amat sih kiai cauna loba patalira jeung cau asal ngariung dinu susah bae la ilaha illallah 11 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kiai saya tikamat lah susah ya sakena tarekat si koski itu heran aing mah masyaallah karim nu hese ge ngalunakeun ruh supaya lunak berhakikat kana qada Allah teh ilmu Allah qadar Allah teh ilmu Allah nu qada mah baheula di azali qadar nu ayeuna wukuha allazi ta'allaqa bihi ilmu berarti kan urang teu kaluar tina ilmu Allah karasa apa henteu urang ngojai dina ilmu Allah kakurung ku qada jeung qadar Allah hakikat mah urang teh dina ilmu Allah lamun eta ilmu Allah geus nyulusup ka jero qalbu urang moal berdaya ya Allah ya Rabb deuk ka mana atuh abdi jaka nyahoan bae ku Gusti kicep abdi teh kanyahoan ku Gusti denge abdi kanyahoan ku Gusti abdi teh keur ngojai di ene-ene mu Gusti isin Gusti paingan Kangjeng resepeun pisan lamun Kangjeng puasa poe Senin sebab kelahiran mun poe Kemis lantaran pas amal ditempa ku Gusti Allah kulana keur puasa cek Kangjeng resep Allah neuleukeun kula keur sujud tahajud Allah neuleukeun kula keur duha resep Allah neuleukeun kula keur berjuang perang berarti kan ngojai dina ilmu Allah nah lamun jelema geus ngojai dina ilmu Allah moal daek kikiran Wedan Aya bener di mana? Ya di jalan, buku di main goblok. Eta kolot eta tolol. Ya di jalan mal kebal deui datang ka dinya datang. Iya. Ya Allah, jelema du di ilmu Allah ngojai isi nanaonan teh pas kitu teh ya Allah ya Rabb isi urang dek berangkat bage keke dideleukeun ku Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum oh hate teh dideleu deuk ka mana ieu cenderungna dunia berkat dunia dan lain sebagainya isin amat ka Gusti Allah engke lamun jaga di akhirat ditanya maneh waktu kunjungan ka anu teh pan tujuanna teh hayang dunia ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb tah ieu lah qada jeung qadar Allah tak nyorot ka urang teh horenganan di jero ilmu Allah mantak aya bae bahasa hakikat kullu ma tara wa kullu ma tasma'u eta teh fi ilmi naon nu kadeuleu naon nu kadenge aya di ilmu Allah paksa nu kadeuleu ku urang teh aya dina ilmu Allah urangna geuneuleuna dina ilmu Allah nu kadenge ku urang suara aya dina ilmu Allah sedenge urangna ge aya dina ilmu Allah atuh urang teh keur ngojai di ilmu Allah bisa kos kitu teh kumaha eta perang ngalawan nafsu nu mana nafsu anu geus diatur ku ahli thariqah titik-titik nu kudu diperanganana ente lulus wusul ilallah nyebrang datanglah ke hakikat indah behorenganan salat teh ngeunaheun jasa Allah aku terasa diri nu salat teh digerakkeun ku Allah jak qada Allah dage detik eta menit eta jam eta geus aya tulisanana di qada Allah bakal salat tahajud ieu teh hanya pelaksanaan qada Allah di jero ilmu Allah Allahu akbar ngeunah tah salat 2 rakaat nu eta dibandingkeun jeung 10.000 salat nu ieu 10.000 geus lain 1.000 deui 10.000 rakaat kana datang ka tarangna ge beak make sujud cak ka mana tarang ieu bandingkeun jeung 2 rakaat
masih kena hebatan nu 2 rakaat zikir anu berhakikat atawa ma'rifat la ilaha illallah kagambar maha kawasana Allah istighna jeung iftiqarna teh kagambar wujud kidamba kok nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kagambar sifat nafsiyah salabiyah ma'ani jeung ma'nawiyah kagambar intina horenganan Gusti Allah luar biasa hiji la ilaha illallah bandingkeun jeung jelema nu teu ma'rifat jutaan la ilaha illallah timbang di akhirat bakal beratan hiji la ilaha illallah. Masya Allah karim. Nah, ieu perang merangan musuh Allah Yahudi jeung Nasrani aya waktuna jeung aya medanna tetapi merangan nafsu supaya orang ma'rifatullah ieu lah nu hese datang ka mana datang ka hatta yutul jizyata ayyadillahum sagirun wallahu a'lam.